Assalamualaikum Bapak, nyuwunkeun waktos kangge wawancara tiasa Biasa mangga saha nabi Bapak? Dundun Koswara Padundun Koswara Bapak lingkup di mana? di RW hiji Tos sabaraha lami Bapak janten RW? 25 tahun. Naon sababna Bapak hoyong janten pamimpin RW? Melayani masyarakat Kumaha carana pemilihan pemimpin RW? secara dipilih secara langsung. Naon visi sareng misi Bapak nalika milu ngajaga janten di RW? Bisina meureun program anu kedah turunti desa kanggo masyarakat eta kedah dilanjutkeun kaduana misina supaya kemajuan masyarakat dina nggoning ngamumule budaya kesenian oge program-program pemerintah anu geus diluncurkeun ku pemerintah Desa Sukabati kanggo kamajuan di RW. Naon wae tugas sareng kewajiban pemimpin RW? Tugasnya menghimbau kepada masyarakat dalam hal kebersihan, keamanan dan sebagainya. Kedua kepada para RT supaya menjalankan tugas-tugas sebagaimana mestinya. Sabaraha lamina masa jabatan pemimpin RW? Kedah nama 5 tahun sekali, tapi sehubungan dengan masyarakat itu kadang-kadang tidak mau pemilihan kembali ataupun misalkan tidak ada calon untuk dicalonkan, ya mau tidak mau seumur hidup bisa saja gitu kan. Naon program Bapak anu parantos henteu? Seueur program-program satu keselenggaranya pembangunan masjid jami, kedua kebersihan, ketiganya terus sarana air bersih, terus sarana saluran air yang sudah terrealisasi, tapi banyak masih seueur kene anu kedah di rojong kedah dilaksanakan karena program itu harus sinergi sareng desa gitu. Kumaha kabingahan sareng kasugihan Bapak salami janten kepala RW di Huyuk? Bingahna meureun ketika program itu terlaksana sebagaimana ada suatu kebingahan dan masyarakat menerima hasil dari program tersebut. Namun Bapak waktosna